Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dari sang channel Mang Asep. Oke pemirsa, salam dunia. Mang Asep ayeuna nuju aya di pasar malam di daerah Kaliang sana. Pasar malam seueur barang-barang marirah, jajanan marirah, pokokna mah serba murah lah di dieu mah. Oke, tuturkeun wae tong hilap subscribe, like, sareng komen lah ka pamirsa. Mang Asep jajan heula nama seueur jajanan, seueur barang-barang nu marirah di dieu mah. Senang, cangcut, aya jajanan, aya tukang singa, singan, sadayana aya, pokona mah sadaya aya. So, kami malam minggu nanti aya acara dongkap wae ke pasar malam. Janten enam atas kenging jajan ngumpul tiga dua antos jajan we terus kenging jajanan enak bade lah kayak orang unboxingnya di rumah di bumi orang unboxing di bumi. Oke, tuturkeun terus dugi kareng se pamirsa kat nuhun. Ayeuna tos di bumi tah ieu jajanana teh marirah lah pokona mah. Rekomendasi kanggo teman-teman anu bade jajan mirah. Aya telur gulung, terus aya tahu bakar, aya tahu crispy, aya papeda, pokona mah mantap lah ya. Nuhun sakitu rekomendasi Mang Asep pasar malam Kaliang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.